Cacing, mana dia cacing? Keluar coba dia. Cacing, woi, keluar deh, woi. Mana apa kanan nak? Cuma dia belang ini. Mana? Ilo ini, ilo. Baik kawin aja kita ke poni kita tuh, bukan kadu teh mah. Oh, ya sekarang game berhenti ting bis kawin meren. Bangda di belah kotak tadi. Kali di si boncos tuh yang si pentanya kan. Oh, terus buat seperti cerita nama di pentanya. Utem ngajak si Kiwong, terus Kiwong minta upahan 1.000. Iya, itu ya sabu malam itu kan 1.000. Bobolonan bae sayuran aing toh kan itu. Aduh, idak tahu kemana? Aing tadi ngesep, menang-menang ya. Aing dahar ke sore, tahu menang baik. Aduh. Aduh ya kamarana lauk dah puasa merenya. Ya pai Jumat deh, ya pai Jumat meren puasa nih. Oh. Boncos tuh ya. Wah, panggilan lah, disirian enggak. Wah, balang lah koin lah. Ini kan balang koin gitu ya. Aduh, saya dah kemana? Woi, Jurik, malang teh dia. Woi, Jurik, mana saya Jurik dia bolon? Jauh saya tak nyari nama tuh siun ya, karena Juli. Balang di kau sekali gila. Hai bangsat, Jurik, mana ada Jurik aja? Dia mana yang bolon? Anjing nyesek menang balang Jurik kalau naon? Tolong Jurik. Anjrit, siapa temu empar kau di sini siunan. Wah, tunggu lah. Bolon dia ngagetan yang baik. Aing ngosok. Tadi aing di balangan Jurik. Wari kagetan dia merenya Jurik nak. oh dia fitnah bae. Ada ngaku dia. Oh dia fitnah bae, udah yang malangan dia. Jujur dia kemarin malangan. Terus mendingan ngusep dia tuh, ayo ngusep kan. Udah bisa Jauh bae dia, dia. usep Dah kata tuh turun dia mah. Siap aing turun. Turun gerak. Aing mun jok kata kait teh. Yo dia kakak ya. Dia cokot. Aing nyokot ya. Gerak. Terus. Dia nak sepaya. Mas dia temenan gerak aing. Nah dia mau apa? Jawaban dia. Aing ngesep tadi kita make umpan. Tolong. Bolon amat dia menang dia mau atau make upan. Dinya halang setiap ngesep bae. Gerak yang depan gerak. Kemana? Yang menang itu atau kemana apa terserah dia tuh tadi tuh. Gerak yang bukan dia. Mana aing jauh. Tuh dibuli itu ngali cacing mana cacing. Durang yang gangannya. Silakan itu. Bakal dia. Oh. Boncos setanya seperlebaran gajah gemal menang hari panan mangusupna. Bolon. Kemana dak aing dengan cacing? Si betem aya bae teh dengan cacing segala naon. Didingak itu tah. Cacing. Mana
Kemana dia cacing? Keluar coba dia. Krr, krr. Cing, oi, keluar deh, oi. Krr, krr. Keluar coba cacing. Krr, krr, krr. Cacing, keluar coba cacing. Krr. Hari dia kernaon. Neangan cacing atuh dia mah. Goblok dia mah neangan cacing ngaker-ker. Ikan cacing pengen ikan kotok dia. Atuh kabeh ge neangan cacing mah kitu, kerkeran, pae nonjol. Dia dasar boloon. Tah dia cacing tah. Naon dia ieu mah lain cacing. Harus dia mending ulin yuk jeung aing yuk. Mana? Samana bae, tapi ulah gandeng ka situ tuh. Dulu aing kita ngalah cacing itu dia mah. Kemana nunangan cacingnya? Ya cacing meureun eta. Om, kemana dia? Kurang. Geus tuturkeun aing bae dia ngomong yuk. Orang lah. Kang, sajam saya tandangan cacing. Bener-bener saya tahu jadi cacing meureun ya. Aduh, endak aing. Samperkeun lah. Cara kanan mana doang aing. Aduh, hadang amat tak ieu bae nya. Paranas atuh. Paranas kieu. Plot nganter si Boncos. Oh, dia mah aing hareudang ieu mangkana aing sakipas. Jam beula ieu teh matahari. Negrak kieu. Lawan eta mah aing ieu, lawan me pareng mah ieu geus garing deui tutung meureun. Paranas we. Kumaha dia bae aing mah teu peduli. Ndek ieu panas tik tedek aing mah nanya ge si Boncos ka mana. Gitu doang. Kunaon dia nyambung kana panas. Ka mana ngarupa kanasna? Kumaha dia bae lah aing. Kemana? Ilu aing ah. Ilu. Ada kana turun aing. Kan urang negara kanas. Sahan ngala kanas. Ih. Boloon tadi. Nggak kanas ongkoh. Aing manuk balik ih. Ya main, Mak. Mak. Naon? Minta duit mah yang jajan, Mak. Ini mana kalau kanas? Kena kanas. Nyokot dulu enggak? Aing yang undi ya. Kumaha dia bae lah. Nah, duit yang mah. Wah dia duitnya gitu kan pakai meni sayon ke pasar. Mah ada dah kamari gawe tah gawe. Soalnya injak kamari teh jadi gawe. Nurut kasih kiwong dia. Sieun mah di Jakarta mah cenah ge, Mak. Tuh, aing mah beli sayuran. Oh duitna ge aing ngalir. Kumaha? Mana isu teh nyokot golok saya. Tem. Hei. Ini ngana kanas. Jeung nutur aing bae panas aing mah. Saya belum lah ngala kanas. Pusing amat Oh, panas aing udah mah. oke keparanas kieu nya. Sih, kumaha dia bae lagi. Mas sepak mata mah gararing. Engke. Iya naon ngandi. Betul aing da disurungkeun. Kan gelis dia. Yo, pikir geulis disebut goreng, mah tadi kamanakeun, Pak? Iya. Yang kena poin. Nenggelis. Nempo si Boncos teh. Baik aing ngana kanas. Mandung. Iya nyambung juga Mas. Anu tundun. Ih. Aneh dia juga menyambung. Neng, cari biasa dia. Neng. Sana mina, Neng. Irma, Oh, pindah di mana, Neng? Ilu Dinar, Lui Bunar, kerja tebinya. nya, Terus mama, bapak ya? saya, Ke mana? pasar, Neng, apa penting amang kadi guys? Duyus, Kan tadi kayak mau martabaknya. nya, lamun kadi temanan mau di iya, Buset. Karak martabak doang. Kayak nandai bawa ke yang geus teh naon di sebelah ke baso ke naon ke, siap tenang kapeting tadi yuk. Dia nggak ada yang pikang mah. emang kudan kita iya,
torek bogo ngomongin laki mana orang. San mau korek. Itulah. Coba ge. Ku neng tanya ge. Saya emang namina. Bolot. Hah, bolot dong artis bae. Widih, disebut artis. Mau dia belah. Nggak nyambung kan nya ngomongnya apa mah. Aneh orang ge. Nanti kudu jeung dikang bae mah ngomongna. Saha? Atuh bolot. Oh, eta. Neng atuh cai neng atuh neng. Oh, teu aya. Mana ieu teh aya? Aja perih orang enggak. Permennya itu tadi. Neng, kami mau ditanya gitu neng. Oh, nya sana namina. Kenalin neng, Rangga Saputra Ih, dipanggil Dutem. kok Rangga Saputra dipanggilna Uten? Itu nyaho neng ya tau mah. Tiba ulah anak gitu. Oh, nya nama abdi Irma. Nya tadi kan tes. Oh. Neng mah tadi di rumah. Ada. Cantik neng. Woi, Jos. Non. Udah sih yang penting bikang. Bikang kamar di eta mah judes. Geus teh ingat tah hayu teh. Hayang amat aing bikin hayu. Hayu lah, let's Neng. Siapa namanya, Neng? Irma. Neng, dadakan. Ngobrol jeung si Utem. Kunaon kitu? Duitan si Utem mah. Nya tah. Tuh, yo. Mah boga duit yo. Heula kan bisa malah pelit. Kela yo. Nyempel kela. Tara. Terus lama kami arek beres-beres lain tos sore kayak mah kami arek datang Ih, deh. Neng mah di Baturana. Oh, dia iya, Om. Mereka kata pabinian aing bae, perasa aing mah. Iya, atuh dari iya. Padahal tadinya aing geus tik euy be, tapi paling janjangan. Wah, gitu lo kan gini itu dia cicing bae. Dikit matanya kasih eta, heuh. Kakak. Anak seorang tadi. Si tadi ngomong jeung kamu nyambung yo, Om. Si kakak tadi ngajakan. Di rumah tadi di cicing mah teh cager nya, urang pas ngadelsi henen bae nya. Oh, dia ke mana tadi tengah cacing ku euy? Ada kecil dia mah. Stop. Ada mau kenal. Nying dia anak-anak songko. Cuma dia merah. Aing mah aing mah ka penting ka dia kanjang di martabak aing mah. Anak sih. Balik aing mah. Anak. Di lain. Dulu kan. Cuma dia bae. Dulu. Tos. Non, Sutem ya putih mau martabak yo. terus non, Atau kumaha carana aing yo kudu leuwih. Di martabak aing bareng bawana yo. mau non urung dia. Geus pokona mangke aing mau naon be. Geus hayu. Bogoh tadi ya. Aing boga mah henteu. Terus Ngan lok-lok. ih gerak babet bon. Saya tak lok deh, kedua aing lok pas eta. Neng, balikan ya. Mak, Aman dia. minta duit mak, wayana mah ieu mah. Wayana ieu mah pokona mak. Tapi tadi kita kan ya wah ini kita berduit tak ada tak ada bapak dong dia. Ih mah, aing wayang ada ieu mah, aing mah ieu mah pokona mah kudu mah wayana minjem ka saha teh mah. Minjem dia, dong lu gampang deh minjem duit cabatur dia. Mana duit yang naon dia? Mah aing anjang mah aing mah. Ketika anjang dia, yang lu gablek yang kena bae dia. Lu yang anjang dia hari can gak bisa usaha mah dia. Teman mah yang usaha mah, yang sarua di sawah mah, di kebon. Menang naon dari kebon dong Dangder. duitan. Atau pana tamu ngasih dangder ke mana duit nama jadi cokot berek kumah. Dia bawa dong di ngwal pete mana? Ati emak. Atau eta duit menang tidinya. Atau kitu mah tuh sisi ke saeutik kitu jeung aing ke jeung nganjang jeung aing kawin ka kumaha meneng kawin. Kuan kawin dia leutik kan hang kawin. Tuh dia mending kawin si Rani itu. Mung mak ieu mah irung mak arana geulis mak. Atau mending si Rani randa ini dia gitu bahayana dia lumayan. Bawaannya sih mah. Mah jalan mah anak mah hiji-hijina kawin jeung rangda di nini. Atuh hen ini ge pakaian numpuk. Lumayan dia aing sugih dia. Mun teh mah teh minat aing eta mah. Mah teh mah bae kawin jeung itu teh mah tuh nu buah kebon kadu teh mah. Ah, awalnya saya makan ke mana bameureun kawin jeung rangda nu belah kota teh itu. Mah kumaha tuh mah aing ieu mah soalna mah eta awewe mah nya ngarebutkeun mah si Kiwong ngarebutkeun. Si Torek bae nu Torek hayangeun mah. Nyambung eta si Torek mah orengan ngomong jeung Bikang mah deui. Amos aku mah geulis kitu tapi Kang. Pokona mah mak bodina mah mama naon mama kitu bodina itu mah kitu mah
Dia baheula mah bodi anya tuh dia. Dia saged Kampeng gitu dong jebur aing bae gitu. Itu hari bae dia aing sekolah, babalaonan beda si ieu mah hirupna. Mah tuh we mah aing mah ajeng martabak doang mah martabak balas sih mah. Sabaraha duit coba dia martabak dia. 15.000 mah. Atuh dia baru 15.000. Anya meuli ieu tadi dia ngan sabaraha ribu. Atuh geus kieu mah ieu dondang teh digogodoh kumaha. Juga di bawah dia aing babadog jeung naon. Popolongan Itu mah same we saparo atuh mah. Wah, penting mah we mah ubawaeun. Mending ilikan dina bokor tadi naon tadi ya sugana aya lamun eueuh tunggu geus ngajedog dia mun aya atuh bawah kudu ka ditu. Ini kan bokor lah. Mun eueuh dina hau. Eta na lebo. Ilikan ku dina lebo biasana sok ragag teh mun keur nyupseun teh sok ragagan. Mau mah ge meong. Jual ku teh meong tur aku mah. Mak, kacek kalau poe. Hukum bah dia kecekel mah bolaan. Oh, dia aing poho. Dina bokor ambu kolot dia meureun tak urut kieu teh ka dieu. Gimana bokor mak? Dapet. Eta di tempat bawang berem. Eta mah urang samara mak. Atau bedinya aya bokor urut nyepah indung kolot dia. Aya 200 perak menang kana 200 perak mah. Dia usah 200 perak masa juta ge mau jadi 200 perak dia bolaan. Sing main ngembung mah kudu aya mak. Atuh dia kan aku tarong sokan tadi jual aku dia ka itu ka mang oleh. Mamanya aing kudu kepenting kudu boga duit ieu mah. Anu ti si boncos ku dia ngisi pengtanasan. Oh, bisi buat pan ki cerita nama di pentanya. Utem ngajak si Kiwong, terus Kiwong minta upahan 1.000. Dia duitnya geus 1.500 jutaan 1.000. Ku bobolonan bae sairan aing poho kadikeun ya. Terus si bocosan tedek mayar. Aju kumaha tak wari. Dibubugan si bocos aku teh jeung si Kiwong. Jadi tadi dibayar. Atuh henteu. Terus si Kiwong minta duit kan utem 1.000. Aku itu boga duit. Ku polongan be dia mah benang di bobodo batur. Oh, dia bisi aya dina wadah. Utang aing gitu gerak. Utang? Kalau bisi aya doang nak utang di dinya. 1.000 bae, ulah loba-loba. Menang teh martabak 1.000. Mak utangna nu mana yo? Eta nu pink. Bolong teh nya. Oh, nurut ka beulem, nurut digegel beurit eta bolong. Mai, grang matui. Eta dia nyar-nyar naon terongsokan yang pengencan peuting dia. Nyarongsokan nangan takut tadi make perasaan itu. Ngacakal ya rupa dia. Minta duit ka koyot deh dia. Pelit mama mai. Mah geulis di kang mai. Mama. Sagulis-gulis nabi kang arek kana ku aing dia. Budak kuarinya nganjang kudu barang bawa. Ya aing baheula. Bapak dia betem baheula. Kur mawa radio butut nganjang ka dieu teh mau nanaon. Kur leumpang suku doang. Kitu eta meureunnya nu nganjang budak kuari. Prak-aprak heula ngilikan jeung babawaeun. Ya ngagogodoh cau nu aya be naon be tah godoh dondang deun tah godoh. Teh ucing teh digogodoh ku bawa ka nu wikang. Aing masak heula ya. Iya, goblok aya antas salah. Emang aing edan, gabangi jeung nu edan. Jangan lupa subscribe channel Makdun official. Subrek. Jangan lupa subrek channel Makdun official. Hehehe.